Hiji waktu dina Tegalan di Afrika aya hiji gajah keur ngadigal we leumpang ngageyot di Tegalan. Padahal di Tegalan nu rek diliwatan ku gajah teh aya sireum lobana mang juta-juta. Keur digawe nyieun sayang. Kapan di Tegalan Afrika mah sireum teh nyarieun sayangna maruncung hul. Pating rugunuk tampolana ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutik pati ngarenclo. Di jero eta sayang sireum nu lobana jutaan teh ngarendog baranahan jeung lain siga sireum di urang. Sireum Afrika mah bentukna rek siga sireum tataman. Lamun di urang galak sabab mun geus ngaronom mangsana bakal amburadul. Singa zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta sireum. Ari mangka alat komunikasina antara sireum teh nyaeta antene. Opat jiga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan antenana tea tingarulang mere kode jeung suara jauhna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya kusabab kitu mun hiji sireum meunang kahakanan dina waktu sababaraha menit jutaan sireum bisa namrog hiji sato gede. Upamana singa nu geus rarempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang talangna bungkul. Ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta Tegalan teh aya nu nangenan nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan dijieun teh digelek ku gajah. Nya gajah teu dibejaan. Gajah kade leumpang teh ulah noyod ka lebah dinya sabab sireum keur nyarieun sayang bisi katincek karunya. Ceuk manuk dadali ngengetan, "Wah, na asana teu pira sireum, katincakan mah paling ge pejet." Gajah nembalanana teh sombong pisan, asa aing gede asa aing kuat ka nu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyod bisi nincak sayang sireum. Teu diwaro anggor terus we gajah teh ngadigleumuru jutaan sireum nu keur parulang antik ngakutan taneuh ti jero lombang. Na barang anjlok kana gundukan imah sireum teh ngan leye we sireum nu aya rebuna teu ditincakan. Atuh ngan hos paraeh we da teu kaburu kabur. Ningali rayatna rebuan